Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-yaminu ari sumpah ala niyatil mustakhlifi eta tetep kumaha niatna jalma anu sumpah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Innamal a'malu pastina ari sahna pirang-pirang amal binniyati eta tetep kalawan niat. Wa innamal likulli imri'in jeung pastina eta tetep kasakur-sakur jalma ma ari perkara nawa anu nganiatan itu imruun. Paman mangka ari saha jalma kanat eta bukti naon hijratuhu hijrahna ieu eman ilallahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah fa hijratuhu mangka eta ari hijrahna eman ilallahi eta ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Waman sareng ari saha jalma kana eta bukti naon hijratuhu hijrahna ieu si eman ila dunya kana arah dunya yusibuha mangka eta meunang man kana dunya awi muraatin atawa ngarah-ngarah awewe yan kihuha mangka ngawin itu si man ka mar'ah pahijratuhu mangka ari hijrahna eman ilama kana perkara hajaro anu hijrah ieu eman ilaihi kana itu emak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari an Umar bin al-Khattab katampi ti Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Islamu ari Islam anta abuda eta yen ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah wala tusyrika sareng ulah ngamusyrikeun anjeun bihi ka Gusti Allah syai'an kalawan hiji perkara. Watu qima sareng ngalakonan anjeun as-sholata kana salat watu adiya sareng mikeun anjeun zakata kana zakat al-mafruḍata anu dipardukeun. Watasuma sareng puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan. Watahujja sareng munggah haji anjeun al-baita ka Baitullah. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Al-imanu ari ngaran iman antu mina eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kitabihi sareng kana kitabna Allah wa biliqaihi sareng patepang sareng Allah wa birasulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wa tu'mina sareng yen ngimankeun anjeun bil ba'si kana dihudangkeun ti kubur al-akhiri di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Al-imanu ari ngaran iman bid'un eta lir hiji dahan wa sab'una sareng 70 naonana syu'batan cabangna wal haya'u sareng ari era syu'batun eta hiji cabang minal imani anu tetep tina iman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Harful ba'i ari ieu eta huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Min Muhammad ibni Abdillah katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad putrana Abdullah wa rasulhi sareng utusan Allah. Ila Hiraqla azim ar-Rum kasangkakeun ka Raja Hiraqla pangagungna nagara Rum. Salamun ari kasalamatan alaman eta tetep ka jalma ittaba'a anu turut ieu man al-huda kana pituduh amma ba'du. Fa ini mangka sayaktosna kami ad'uka eta ngajak kami ka anjeun bidi ayatil islami kalawan pangajak kana agama Islam. Aslim kudu asup Islam anjeun taslam maka salamat anjeun. Yu'tika bakal maparin ka anjeun saallah Gusti Allah ajroka kana ganjaran anjeun marrataini kalawan 2 kali. Fa in tawallaita maka lamun ngabalieur anjeun tina Islam fa inna alaika maka sayaktosna eta tetep ka anjeun ismal arisina aya dosa rakyat-rakyat anu aya di anjeun. Wa ya ahlal kitabi hei kitab ahli kitab Taurat ta'alau kudu kadari aranjeun ila kalimatin sawain kana hiji kalimah anu sarua bainana nu aya tetep di antara urang sadayana wa bainakum sareng di antara aranjeun ala na'budu ulah ibadah urang sadayana illallah angin ka Gusti Allah
wala nusyrika sareng ulah ngamusyrikeun urang sadaya nabihi ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara. Wala yattakhida sareng ulah nyieun sabaduna sawareh urangna ba'don ka sawarehna deui arbaban kana pangeran. Min dunillahi anu ti salian ti Gusti Allah. Pa in tawallau mangka lamun ngabalieur aranjeun kabeh. Faqulu maka kudu ngucapkeun aranjeun. Ishhadu kudu nyaksian aranjeun. Bi anna kana sayaktosna abdi sadayana muslimuna eta anu Islam kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Sufyan katampi ti Ibnu Sufyan. Bayuuni kudu janji aranjeun kabeh ka kami alla tusyriku kana yen ulah ngamusyrikeun aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara. Wala tasriku sareng ulah maling aranjeun kabeh. Wala taznu sareng ulah zina aranjeun kabeh. Wala taqtulu sareng ulah maehan aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun. Wala ta'tu sareng ulah ngalakonan aranjeun bibuhtanin kana bohong. Taftarunahu anu jijieunan aranjeun kana itu buhtan. Baina aidikum di antara leungeun aranjeun kabeh. Warjulikum sareng pirang-pirang suku aranjeun kabeh. Wala ta'asau sareng ulah nyieun dosa aranjeun fi ma'rufin dina kaalusan. Paman mangkari sing sajalma wafa eta anu nyumponan ieu eman mingkum ti aranjeun. Pa ajruhu mangka ari ganjaranana itu eman Allahi eta tetep ka Allah. Paman sareng ari sajalma soba eta keuna ka eman. Min zalika tina itu mazkur syai'an kana hiji perkara. Tsumma satarahu tuluy nutupan ka itu eman saha Allahu Gusti Allah. Bahwa mangka ari itu eman teh ilallahi ka Gusti Allah. Insya'a eta lamun ngersakakeun Allah. Afa mangka ngahampura Allah anhu ti itu eman. Wa insya'a sareng lamun ngersakakeun Allah aqabahu maka nyiksa Allah ka itu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ubadah bin Samit. Babani ari dua lawang dosa muajjalani eta digancangkeun duanana. Naon ukubatuhuma siksaanana itu babani. Di dunya. Al bagyu tegasna zina wal uququ sareng nganyanyeri indung bapa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim. Bakiru kudu isuk-isuk aranjeun kabeh pi talabi rizki dina neangan rizki wal hawaiji sareng pirang-pirang pangabutuh. Fa innal ghudwa mangka sayaktosna isuk-isuk teh barokatun eta barokah wa najahun sareng untung. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Adi an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Poistu diutus kami bi jawami'il kalimi kana ngumpulkeun omongan. Wanusir tu sareng ditulungan kami biru'bi kalawan ngarasasieun wabai ngarasasieun musuh wabaina ana jeung diantara ari kami naimun eta anu nuju kulem kuti itu dipaparin kami bi mafatihi khazainil ardi kana pirang-pirang kunci pirang-pirang gudangna bumi pawudiat tuluy diteundeun itu mafatih piyadi dina leungeun kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Wallahu a'lamu bissawab.